anjing kacau. Odol kacau. Kacau anjing kacau. Datang sia mah kacau. Kacau kumaha? Alah, aing nu ripuh nama aing. Alah, lain naon anjing nyaho budeg di jelema teh. Wating cager. Nyaho aing budeg, sia teh anjing budeg aing nyaho. Wah, kacau anjing. Hah? Wating cager. Moal cager-cager anjing moal. Nepi ka kiamat datang oge. Moal garanya ku sia tempo da budeg anjing budeg sia teh. Budeg sia teh budeg. Aing gesek lalajur dina YouTube anjing. Budeg sia teh kata ka aing, saha nu maot anjing. Pasti anjing pasti teh. Aing nyaho lah. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha mautna gitu anjing aing nyaho. Aduh, liper. Kututut anjing tutut. Alah nyaho anjing aing kitu sia teh. Tutut anjing lebok sia. Nyaho sia teh tutut anjing sia teh. Geranya ku sia tempo da budak anjing budak. Mau cager-cager moal. Bolot sia teh. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti, geranya tempo geranya. Diterima. Bulan tah. Cek aing oge anjing. Budak anjing, budak tutut lebok anjing. Kumaha Gusti, dong dijawab percuma. Diterima. Nona tutut anjing tutut. Hakan Gusti anjing canggang anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia anjing cangkangna. Duh, kita ka aing geranya merong geranya. Kita minta tolong ka aing merong geranya tempo. Geranya diterima. Tuh merong geranya merong geranya tempo anjing tempokeun. Geranya siapa tempo heula tuh. Geranya merong ka aing minta tolong ka aing, aing pusing. Geranya gerak. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyahoan, cek aing bakal nempok aing. Bakal langsung. Anjing. Bau bangke sia semut teh. Naon cenah? Cek dunungan teh, kumaha anjing. Naon cenah? Ku tutut. Lebok tutut ku sia anjing. Oh, alhamdulillah atuh. Aing ditampi mah aduh si anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah, nuhun alhamdulillah da kitu da si abdi mah deukeut jeung dundungan. Iraha mautna. Naonna iraha mautna. Wah, aya we pun bojo mah dirorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Nona teu nanya pamajikan sia. Oh, insyaallah. Engke upami di sim abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Tenang, ai diajar ngaji maka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Ya Gusti. Tuh cek Gusti ge nya anjing. Gusti teh ngomong teh naon nya janji. Aduh. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si anjing. Nya hiji pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak. Seblak ceker jeung seblak tulang. Tenanya anjing. Dan tenanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Tenanya ke seblak anjing teu. Is upami lada karetna 2. Cirina teh upami teu lada karetna hiji. Tak upami nu teu ngangge karet tak eta teh bangkrut. Ya anjing. Aduh. Tenanya pamajikan sia tenanya ke seblak anjing.
lalaki jeung awewe pun anak mah alhamdulillah kumaha nya sakola atuh sakola anu ageng lalaki sakola na teh di PAUD nu ageng tah nu alit mah awewe sakola na teh di SMP ya jabati budeg teh gelo anjing teh balik anjing nu gede di SMP nomor 2 di PAUD dibalik is seblak sanes dagang tutut dagang seblak lain urusan seblak anjing urusanna nanti balik anak sia nu pagedena di SMP nu kadua di PAUD aya nu lada aya nu henteu kumaha karet si kabdi oge aduh alah urusan anjing SMP jeung PAUD anjing is panginten eta mah karet na hiji pegat janten sanajan hiji ge lada jigana nu hijina pegat teh urusan jeung karet anjing rek karet pegat rek karet naon kumaha sia anak sia tibalik anjing kabina-bina teh aing urusanna jeung anak sia goblok lain jeung seblak anjing dengekeun ku sia anjing kabina-bina teh sia teh anjing oh sia sirik budeg atuh poho insyaallah sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh keke ustad anjing aduh kabayang dititah dakwah ke Don Macul aduh insyaallah nya urang tina alif-alifan we tina alif-alifan da abdi ge diajar ka Bapak Haji Yayan teh Tanjung Sari anu gangguan pesantren teh Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan nya surup nahe mantek nahe naon teh nahu mantek bayan madi eta diajar bulan insyaallah ke ku abdi di Pasianda abdi teh kieu ustad nya osok tak bulan naon nenek oh dakwah alhamdulillah teh panggung ka panggung teh lumayan da abdi mah tara ngahargakeun non teu ngahargakeun naon nenek ke hiji-hiji atuh abdi riet teh si anjing eueuh nu nanya hiji-hiji anjing aduh alah hayang teh aya gelap ka bentar sia amin mudah-mudahan insyaallah aduh amin jadi goblok alah insyaallah ke abdi upami salira hajat ke ku abdi pangdakwahkeun dengekeun ku si haji lamun sia dakwah di maing heung sia keur dakwah dina panggung keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihandap panggung sia dilagaji ku aing sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum aing dihandap gosrek nah gitu atuh ngadukung ngadukung nyari anjing diuk anjing dia mau bener sih teh mau bener ulan teu ngomong da dengekeun hayang-hayang teh mending aing ngomong teh sia teh dengekeun tabok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mencus disangka bedug aduh